Perkenalkan, nami abdi Fida Nur Sabrina. Ayeuna abdi kelas 12 MIPA hiji. Abdi lahir di Majalengka dina tanggal 1 Juni 2003. Padunukan abdi di Perumahan Bumi Sindang Asri, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Abdi bakal ngajelaskeun saeutik ngeunah teks Biantara. Biantara nyaeta kagiatan nyarita pikeun nepikeun maksad atawa ngajelaskeun hiji persoalan ka jama anu rea. Sarat basa nu digunakeun di Biantara nyaeta basa nu kaharti ku jalma rea jeung basa nu ditepikeun kedah sopan. Eusi Biantara oge kudu luyu jeung acara. Struktur Biantara nyaeta bubuka, isi, jeung panutup. Sakitu wae ti abdi, kirang lebihna meda dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.